Ger, Pak. Oh, kenaon, Pak? Lak naon ayeuna. Harus datang hebat bensin. Untuk para ibu ayeuna mah. Nah, biasa we jadi pilot. Nah, wah ini pada sehat ayeuna mah lah. Gaya euy. Pak ngeselanya di telepon deh ya aya tamu sih ya nama jamu jauh di Amerika Supir pilot namanya. yuk nutul Kurang ada kemajuan hirupnya kieu. naik jabat ini nama kikil oge kayak di mana ini Kena ngawur. Urang teh ka babaturan. Sugan we rek mah pagawean. Narik hayu kemana ka parpatan sabaraha? biasa we 10.000 Piraku 10.000. udah ya nama ngeseueun murah atuh sagala lagi geus mararaha Tuh, da katingali parpatan ge tuh. urusan katingali jeung teu katingali mah tuh langit oge katingali ti dieu tapi eueuh tukang ojek nu daekeun dari ka langit Halo, Min. Man nah mana Ngahulang si kanu bingung. aing teh bingung Bingung ku naon? Mikiran negara. naon negara Tahu pikiran di pikiran negara mah yeuh aya nu ngurus. orangnya apa ngan urang teh keur bingung Bingung ku naon? Sok buku bejakeun. bingung urang teh kumaha carana maraban manuk Gampang sih teh paraban manuk mah. Sok meuli parabna. Asupkeun kana wadahna, terus parabna rek canggilung, rek peuyeum, rek jangkrik, bebas. sekalian we bere kupat tahu Bisa. urang teh keur bingung Bingung kunaon deui? kata manukna oge kabur Wah, ulang si gahem teh di paraban. urangnya keur bingung ieu teh Bingung kunaon deui? Kali-kali tong ngagugulung ka bingung yeuh, gulung kabel arah jadi duit. ulah sok heureuy atuh urang teh bingung Caritakeun. Kunaon? Bingung. tapi tong beja-beja ka baturnya Moal kurang mah beja-beja ka batur. bener zamannya Sok beja-beja ka batur memang bisa jadi aib euy mun harese sok bejakeun ka urang. lain urang teh boga duhur siga nu gering Geuning kunaon? Panas tiris? lain Geuning bentuk? lain eta ge Naon deui sok bejakeun mun harese atuh. lain kieu euy dulu urang teh sok ngarasa dirina jadi dompet Wah, mun kitu mah bahaya. Ciba ka dieu, sugan bisa dubaran. ieu ge dibawa euy Lumayan, tahu euy. Dari pajuan, mudah-mudahan ya ulah runtuh. man keur naon didinya
urang di teteangan ka imah yang ngelek naon. teteangan dina kolong golodog Da urang mah tadi kebon atuh. nya dulu bang sauna Nya loba da melak. aing kita rek dijual mah Nya eudeuh asal payu kena harga we atuh. oh aing kitu mah punya aya rek dijual mah meureunnan urang itu aya nu butuheun Sok bebejakeun heula. Masalah harga urang kota dieu cenah butuh cau cenah aya cau mah. oh aing geus kitu mah nya sok we atuh nya tungguan heula we urang rek neang heula jelema bawa ka dieu Urang rek bebersih deui di dieu. ayo heuh salah sudah jadi piduitin gede urang menang buruhnya oh Alhamdulillah. Maneh aya milik siapa jual lah. gitu jelema Nah nih, yo urang mau juragan dan harus meuli cau teh ya itu cau cenah mana? Naon Pak? Alhamdulillah juragan. ya nuju melak cau apa teh Mohon. aduh alasan abi miliaran cau Mang, ari pajago mah. oh Tak yuk, tos kolot. Pak, seurek itu cauna ieu teh luhur tuh dung kali itu. oh ari ieu teh kebun bapak ieu teh Mohon sadayana abi katu satu tuh. Dulu. oge nya Luhur tuh. ari cau sabaraha tangkal ya pak Saya mah 200 sangkal mah. oh gitu Mohon. dical Bade sadayana ge. sabaraha satangkal 100.000 satangkal. ini mahal-mahal teuing 30.000 weh Ah, can tiasa sakitu mah Pak. Berak nege hese. eta ge pami dipasikeun mah 30.000 yang ku abi digaleuh Prayogi sabar tangkal. prayogi nama hiji kalersan pun bojo nuju nyiram Juga teh, si kukureng patut itu. Pagawean diacak-acak itu. Ngaripuhkeun dulungan mun kitu carana mah. Tebalik pisan si eta mah. Gitu. Bener pisan si teh muka teh suluh teh meresan suluh teh. Meuni pabalata. kumaha atuh carana juragan bener Atuh tah, carana muka suluh. Tah dibeungkeutkeun ka dieu. Tah. Di dieu. aya eta Ya ieu ge sarua ka dieu. hari itu Ka dieu. ieu Ieu. Nah, jadi urang anu jadi bujang. kali atuh juragan ulah urang we nu jadi bujang juragan yang jadi bujang Hayang teuing. wae urang bersare tidak genah teh Ini mah tempat sare, tempat ngarona. oh urangnya nyaho Kunaon maneh sare di dieu? nyaho wae nyaho Kudu atuh nyaho mah. diusir ku pamajikan Masalah naon diusir pamajikan? wah gara-gara nama urang teu resiko geus 3 bulan urang teu boga gawe atuh Tahu sieun ku pamajikan mah. Aman. Wah, sieun ku pamajikan urang mah. Kawasa lalaki mah. oh bisa gitu ya 3 poe urang teu balik-balik. Biasa we urang mah. hanya udah pamajikan urang mau galak pamajikan ieu mah bager badannya Tahu sieun ku pamajikan mah. Aman, balik sia. Hei, orang balik heula kemana pamajikan. Bisi nyusulan.
Urang mesti teh dibere tulang. Oh, itu sieu. Keur naon ieu nya? Tinggalina keur naon? Keur baju kuat. Malah hui sia teh. Oh, nu kieu teh huwi. Hui nu kieu teh. Keur naon aya huwi teh? Loba manfaatna teh. Naon wae. Bisa pakai ubar mah. Terus, Ubar lapar, terus, ubar penyakit B, terus. gede bek. Oh, gitu. Tapi bisa oge ngabahayakeun. Nggak bahaya kumaha? Bahayana coba lamun ayeuna dialungkeun ka laut ke bisa jadi lauk. Wih. Laut. Nu. Dasar jelma belebung. Ika sabaleun, pika ceulaeun. Terus juga nu gelo teh sia.